Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Ki Ruminta. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui. Atuh kula oge teu mikeun anu jadi dulur cilaka mah. Hade Andika Ridho mikeun pakarang anu disebut ieu posisasiku tanpa kudu aya ancaman naon tinu bogana deuleu. Tapi sakitu nanaon oge kudu satimpal atuh. Kula teu ridho mun anu jadi salaki ajal binasa tanpa aya nu mangmalaskeun. Punggawa tarajang itu tilu jalma teh gancang cokel siki panona bawa ka hareupeun kaula punggawa. Nyi Ratu Raksaweni gancang marentah ka para punggawa anu opatan teh sina nyokel sapasang panon juminten sabatur-batur. Stroke juminten jeung gopur katut neneh teu cicingkeun gancang taratan-tatan. Tapi sameme opat punggawa nyarebrut maju Mbah Samudra kadengi harita ngomong deui. Tong wakam maraju deuleu. Kula sakali deui arek nyarita ka Andika Nyi Raksaweni. Gampang deuleu ngalakukeun tindakan mah. Tur dulur kula kabeh moal kudu nguyang tanaga ngalawan opat punggawa Andika. Tapi Andika kumaha mun opat punggawa areleh kudu dulur kaula muarek nuntut deui. Tangtu kula bakal terus nuntut. Can punah mah moal wakal lipur kanyerina rasa ieu dina dada. Tapi kula rek mere tanjakan ka pihak Mbah. Naon tanjakanana cing sok gaobrolkeun. Tanjakanana nyaeta mun opat punggawa kula eleh jajaten ku ukur 2 geprakan. Mangka kula sorangan kudu ngajajal pangarti dulur-dulur Mbah. Mun 3 geprakan maranehna rubuh ku diri kula, tangtu geus moal bisa hudang deui. Ieu posisasiku bakal tetep jadi milik kula salilana. Tapi mun sabalikna kula anu eleh jajaten, mangka urusan dianggap brengsek. Sarta ieu 3 pakarang bakal lebihkeun deui kanu bogana. Ceuk Nyi Ratu Raksaweni mere tanjakan anu lumayan teu pati berat-berat teuing bikeun juminten mah jeung anu liana. Sanggup adu hareupan jeung Ratu Nyi Raksaweni. Kumaha siap narima tanjakan ti diri kula? Ade mun kitu mah tanjakan ti Andika baris ditarima ku diri kula. Ngan tapi ulah aya nu licik. Naon licikna teh? Nyaeta Prabu Raksabuana teu meunang ngabantu deuleu. Kula satuju. Ama omat teu meunang ngabantu ka abdi engke mun adu hareupan jeung 3 jalma mah. Moal ari geus kitu mah katang tuanana ama moal maju panuju anu aya geulis. Sok atuh saheula anu rek maju kuring geus teu sabar ye hayang geradar tarung. Juminten geus teu sabar hayang geradar tarung matak nyarita kitu oge. Punggawa maju tarajang itu 3 jalma punggawa. Ujug sumangga Kanjeng. Tembal para punggawa meh bareng baris serog-serog maraju ka hareup. Sedengkeun Mbah Samudra geus nyampak aya di tukang bari diuk sila. Nalika opat punggawa pating salabrut maju ku juminten jeung ku gopur katut neneh tuluy dipapak. Antukna lumakuna tarung antara manusia jeung siluman geus teu bisa dihalangan deui harita lumangsung. Ngan aya bedana jeri manusia jeung siluman dina hal kacepetan.
Ari sabab kolebatna jirim opat ponggawa bet nimbulkeun kilat bari herang warna bodas, matak serab tetempoan, jeung susah mun hayang males narajang teh sabab kaburu serab. Leuwihna ti kitu musuh kawilang gesit gerakanana, pangpang nama ku sapasang leungeunna anu lieur jadi sabaraha hiji, datang name teu kanyahoan arek ngahantem awak masing-masing. Tapi Juminten jeung anu liana tangtu lain jago kamari sore. Sasatna muridna nini jalumpit anu moal gampang kitu bae katipu ku gerakan lawan anu sakapeung bangun arek nutup kana ruang gerak. Ieu keduk deus panggieung dari deug. Lawan Juminten tembong ngabangkieung ka tukang. Nalika teu kahaja bantrok kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Sarta saterusna Juminten loncat narajang kumang rupa balesan dibarengan ku kakuatan anu mesa pinuhna dibudalkeun gampaleungeun ngahantem kana dada lawana. Ieu cekuk jebrot celebet ulah. Punggawa anu kabeunangan dadana ngagero banggieung awak ngabangkieung ka tukang mundur opat lenggah. Nyi Ratu Raksawani nempo eta kayaan teu burung paromana ngemuka kaget ku ketak Juminten anu leuwih kesit jeung kuat manarajangna mampu males tur keuna kana sasaran. Sedengkeun Gopur kabenerang kabagian dua lawan, harita rada kawalahan oge dina nyang hareupanana, loba nyingkahan can aya tanda-tanda bisa males narajang kanu jadi lawan. Malah harita meh-mehan dua jejekan musuh keuna kana iga burungna. Ngan untung masih bisa nyingkahan tina eta panarajang. Ucar awakna loncat ka tukang, diselangku ngadorongkeun leungeunna ka hareup, laju nimbulkeun sinar warna beureum kaluar tina dampal leungeun Gopur. Sewuk hiuk-hiuk corelak ceuleung plos-plos hiuk barasa deus. Bangkieung dari deug. Teu burung lawan Gopur duanana pating barangkieung bari ngagero nahan ka nyeri. Sabab beungeutna kaheab ku eta sinar beureum anu memang ngandung hawa panas. Wus deus. Geteran kakuatan warna haseup silih dorong jeung kakuatan warna beureum. Duak deus jengkang burali. Sarta kajadian saterusna jika nu bareng dibantingkeun opat badan pating cerengkang laju pating burali kerubuh. Tetela kakuatanana teu kuateun bantrok jeung kakuatan Juminten sapana kanca. Ngan bandal opat punggawa anu rubuh teh gancang pating korejat deui hudang. Malah arek tuluy maraju deui tapi kaburu dihulag ku Nyi Ratu Raksawani. Cukup. Arandika sakabe mundur. Sok mundur. Ujug sumangga Nyi Mas Ratu. Opat punggawa gancang cung jeleng mundur ka tukang. Prabu Raksabuana tetap cicing teu loba pamolah. Jeleng kalayang cek. Nyi Ratu Raksawani tembong badana ngalayang lir kapas nincak kana rakit. Geura mimitian urang adu hareupan manusia. Hayu arek tarung cara kumaha oge ku kuring bakal dilayanan deuleu. Gopur harita teh anu ngajawab. Hade, sok geura maraju Andika tiluan manusia. Kula geus teu sabar hayang ngajajal ilmu Arandika. Gampang ngeunaan tarung mah deuleu Nyi Raksawani. Tapi inget, tong aya kalicikan di antara urang mun dina derna tarung ke. Tenang manusia, kula moal ngalicikan Andika, tong cangcaya. Mending nam garemitian ieu tarung teh. Dina tahap 3 kali geprakan sing nepi ka aya anu rubuh. Nyi Ratu Raksawani bari tatan-tatan mantengkeun ilmu sihirna. Gopur, nenek, lawan urang ayeuna arek kagunakeun ilmu sihir deuleu. Moal beda tinggal lakukeun panarajang jarak jauhna. Juminten teu weleh mere peringatan, sangkan anu sajana tetep waspada. Gopur katut nenek akur arunggeuk sarta kabeh ngarti carana kudu kumaha nyang hareupan lawan. Tilu leungeun masing-masing ngaracung ka luhur pikeun ngahimpun kakuatan batin kana sapasang leungeun. Gambaran tina ilmu ajian semu gunting panyirap
ilmu anu karek digunakeun harita. Rubuh radika tiluan dulu. Hiat. Wush. Karasa harita kutiluanana aya hawa angin ngahiliwir tiis nyapu kana sapasang sukuna. Tur nimbulkeun rasa linu kana kulit tembus kana daging jeung tulang. Juminten sapana kancah tembong sukuna ngageleter nahan kakuatan anu ngancam kana sukuna. Hiat. Iat. Hiat. Tiluanana kadenge pating galaro sarta mampu ngusir kekuatan musuh ku hawa panas. Corelat, jeleng. Meh barang tilu cirim pating kolebat nibankeun panarajang jarak jauh dekeutna ka Nyi Raksaweni. Duak cekuk deus. Tapi sanajan tilu panarajang tilu jalma keuna kana sasaran, Nyi Ratu Raksaweni ngadeun seuri teu karasaeun naon-naon nalika awakna digempur ku musuh. Karek sageprakan manusia. Jeung teteh lah ilmu andika eueuh nanaonan geuning teu karasa anu aya rasa dikelek-ketek. Nyi Raksaweni nyaritana mungguh mancing amarah juminten sapara kanca. Sikepna mungguh ngahampas ngahaja sangkan musuh kahudang amarahna. Ayeuna karek sageprakan anjeun tong waka jumawa deuleu Raksaweni. Bener pisan, anjeun pantar siluman tong waka sombong deuleu. Mending kadaya panarajang diri kaula deuleu. Hiat. Juminten sapara kanca tembong pating jorelat deui maju. Cara tarung jarak deket, cirimna memang cepat, gerakanana teu bisa dianggap enteng. Hiung sawu plos. Tapi dina mangsa mampu ngasupkeun deui panarajang, kabeh ngaranju kaget. Sabab cirib lawan ngaderak leungit tina teutepan. Jeung can oge leungit tina rasa kakagetna. Karasa ti tukangeun badan masing-masing aya tebakan angin panarajang. Ngan untung tiluanana mampu ngungkulan eta kaayaan, cirimna pating kolebat tuluy pancuh di tempat anu kosong. Jeleng. Licik musuh ngagunakeun ilmu kalimunan. Bener pisan Gopur. Piraku urang kudu eleh jajaten mah. Melaan hayang balik deui kudu rubuh. Asa teu mungkin urang kudu asor ku bangsa siluman mah ceu. Hiat. Juminten jeung Gopur katut nene teu bisa loba cumarita. Ari sabab angin panajang musuh geus karasa deui. Usahakeun urang ulah nepikeun karubuh ku musuh nene. Nya siap ceu. Hiat. Tembongkeun jirim andika kurang ajar. Licik tarung teh make ilmu kalimunan deuleu. Sok tembongkeun. Gopur sabari jirimna jojorelatan nyingkahan angin panajang musuh teh masih bisa susumbar. Mbah Samudra katingali ngabentakeun panonna. Batina nu seukeut bisa ngarasakeun. Juminten sapara kanca dina tarungna dilicikan ku musuh. Tapi Mbah Samudra teu langsung ngalakukeun tindakan. Jirina masih percaya karena kemampuan tilu murid Nini Jalumpit. Piraku kudu eleh kitu wae ceuk pikirna. Sok sanajan tarung teh teu imbang berat sabelah. Tilu lawan hiji bari teu katingali jirim. Anu antukna ngadon tiluanana anu kadese lantaran ukur bisa nyingkan wungkul tanpa bisa ngawalas. Sabab musuh teu katara jirimna. Ngan sakumaha satekah polahana oge tarung ngalawan musuh anu teu katara jirim. Ngusahakeun sangkan ulah nepikeun kabeunangan ku panarajang musuh. Tapi tetep we tiluanana kudu narimakeun kanyataan. Nalika awakna kahujanan kuruntuyan panarajang musuh tanpa bisa disingkahan deui. Duak cekuk cebrawat cerbet deus. Aduh banggeung carijeg daligdeug. Tiluanana pating jarig jeug ka tukang. Untung teu ngajarangkang rubuh oge, pada bisa ngajaga kaseimbangan badana. Ngan acan oge bener ngalatur tangtungan jeung napasna. Geus karasa deui bae samberan angin panajang lawan. Jeleng blesak. Prabu Raksabuana ngablesat pancu hareupeun Mbah Samudra anu karek nangtung. Mbah, kula geus teu hayang deui ngadu patelak
kadu jajaten patelak jeung Mbah. Kukituna kula minta sangkan ridho ninggalkeun ieu patempatan Mbah. Cek Prabu Raksabuana nitah Mbah Samudra ninggalkeun eta patempatan. Licik ari kitu carana mah. Nita ninggalkeun dulur kuring anu kaancam bahaya dulu. Tembal Mbah Samudra bari kahudang amarahna. Kula nandeskeun tinggalkeun ieu patempatan Mbah. Sok sanajan sadar dirina pimohaleun mampu adu harepan jeung Mbah Samudra. Sabab waktu-waktu katukang oge geus kaalaman Prabu Raksabuana pacundang ku Mbah Samudra tuluy jadi patalukan. Tapi ayeuna Prabu Raksabuana kapaksa ngahudangkeun deui kawanina. Megatan Mbah Samudra bisi ngayakeun bantuan dulur-dulurna aya dina kaancam bahaya. Kajeun tungtungna bakal kasorang oge, anu penting bisa ngulur waktu ngan Mbah Samudra sikepna tetep tenang. Dasar siluman gelo sia madul. Moal dibere ampun ayeuna mah ku dewek sia siluman gelo. Mbah Samudra anu tetep tenang teh ngahaja nyaritana ngandung ancaman. Tapi demi melaan anak, Prabu Raksabuana leuwih hade milih maju narajang ka Mbah Samudra. Tibatan anakna kudu gagal ngalaksanakeun pamaksudanana. Jirim Prabu Raksabuana mimiti ngajorelat nibankeun panarajang. Sarta nu akhirna di eta patempatan jadi dua bagian lumangsungna tarung. Juminten jeung Neneh katut gopur terus ngaronjatkeun kacepetan gerakna oge panca pangrunguna. Sangkan tetep bisa ngarasakeun samberan panarajang lawan anu memang teu katenjo. Tapi sanajan sateka pola ngimbangan daya panarajang lawan, ngan angger juminten jeung gopur katut Neneh teu bisa lila mertahankeun panarajang lawan anu teu katempo. Anu antukna runtuyan panarajang lawan geuna deui we kana sasaran. Duak jebrot jerebet deus. Aduh, koleang gedebut panggiung dari do. Tiluanana terus patinggal ro tarik nahan ka nyeri. Meh-mehan rarubuh dina eta rakit. Mun seug teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badanna mah. Tina juru biwir karasa aya nu ngalembereh getih seger keneh. Jeung carata di dieu bae can oge tiluanana bisa mancukeun deui tangtunganana. Geus datang deui samberan angin panrajang anu leuwih rongkah. Sarta najan nyobaan ngungkulan eta kayaan, tapi tetep we tiluanana kudu ngalaman rubuh ku musuh. Dina mangsa runtuyan panajang lawan pikeun kasakitu kalina keuna kana anggota badana. Duak cekuk cebrot jerbet deus. Alah. Jengkang koleang gedebut. Anu akhirna mah tiluanana geus teu bisa ngajaga deui kaseimbangan badanna. Tuluy rarubuh bari nyebrotkeun getih seger tina bahamna. Blegedeg. Jirim Nyeratu Raksawani kakarak harita katembong deui satutas musuh bener-bener rubuh. Serat. Iteu ku sisa-siku tembong nyampak geus dikepeul ku Nyeratu Raksawani tuluy seuri. Hayang ieu Arandika teh karunya moal bisa kapemilik deui ieu pakarang teh. Sabab mutlak geus jadi milik kula. Sarta nyawa Arandika bakal ngalayang waktu ayeuna deuleu. Nyiratu Raksawani serina mungguh matak muringkak ulu punduk pikeun anu borangan. Kitu teh mah da siluman serina mungguh aneh. Andika mungguh licik siluman laknat. Tarung ku cara nyumputkeun diri deuleu. Oh, nyateuna naon? Memang ieu cara anu hade pikeun ngabinasakeun maraneh tiluan anu geus wani ngabinasa salaki kula. Sarta ayeuna tarimakeun nasib anu bakal tumiba. Ieu tilu pakarang anu kungsi jadi milik Arandika. Ayeuna mah bakal sabalikna jadi tumbal nyawa Arandika tiluan di ieu patempatan. Jeung ulah miharep dulur Arandika bisa ngabantu. Ayeuna mah tuh tingali kadeseh ku bapak kula deuleu.
Memang nya Mbah Samuda tembong bet kadeseh adu hareupan jeung Prabu Raksabuana. Teuing naon sababna? Deus keduk deus, bangkeung. Cari deuk, cari jeuk, cari deuk. Mbah Samudra anu harita ngadelideuk teh kadorong ku tanaga lawan. Teu wudu. Juminten jeung anu liana langsung ngaremuka kaget waktu nempo eta kajadian. Dina kayan keur kitu. Eueuh, waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.